Tuh lo saya teh ngejual domba teh. Dah, banana pelit, oi. Oh, direk dipencit. Yang mending jadi dipencit, lah. Aja ada asa ngesubel tengasan daging yo, aya limburan raya gung mah. Lain. Nya, ngeunah sih aya gayang kerena aing sugan ka bagean atuh. Konelahannya eta mah sugan rek nu jalun nu bikang nu Lain dek dipencit, telat. Oh, rek hajat. Bedul aya teh sok terabeja-beja. Sok kitu emang maka babaturan teh nya teh tara ngabejaan sugan rek hajat naon gitu yo euy komo borok itu mengirim onangan ya mah beja getara ning rek hajat teh. Sok nyuluh supaya rek si duru isuk. Lain dek dipencit, lain dek hajat. Ya, ngadaguan banaran teh pelit keket mengkene, telat ka urangna teh. Rek dipake hajat rek dipake hajat rek ira hajatna atuh. Astagfirullah. Rek ira hajat naon nya? Atuh sok aya mane mencet domba memeureun rada rame-rame meusan ngari. Lain nek mencit domba lain. Butuh urang teh ku domba teh mal dipencit. Lah aing mah kumaha isuk. Rek isuk. Aing isuk. Hajat naon pae isuk teh? Kieu ya mang kieu ya. Atuh sing bener heula. Jadi mah tulus dijual eta teh nya rek dipencit jang hajat isuknya. Astagfirullah. Ampun aing sok tara beja-beja di dinya mah ai boga. Ai boga ieu teh naon boga rencana teh boga kitu. Lain dek hajat isuk, lain dek mencit domba urang teh. Ngadog-adeg dijual teh jadi pelit benerna, lain dek dipencit. Oh nya siap lah mencit mah bantuan. Da meujeuna apa ayeuna meujeuna burit ya pakai isuk dipake isuk-isuk. La ilaha illallah. Jangan kege peuting masakna atuh aya rek hajat isuk. Kabina teuing atai. Lain kana mencit wae di dinya mah geus puguh da lain dek dipencit. Pelit cek engke banarna jadi ka urangna telat. Oh, jang hajat. Isuk hajatna. Nama tuh eta mau aya bedogna di dieu aya. Astagfirullahaladzim. Lain deh urang mun eta mah seukeut sia bedog teh. Tina galonggong. Galonggong jeung balik mipih ngan pada nu balik mipih mah lah ku galonggong we nya anu eta mah. Moal mah dipencit moal. Aya nu galonggong eta mah mencit. Dalin dek dipencit urang mah tadi nagadek dijual teh ngan pelit gitu. Oh, nya nam atuh cokot dombana dagoan di dia atawa tungtun kuduan. Telat ka puguh urangna kalah pusing anu aya gara sok. Oh, naon mending keneh sok ya bawa tuturkeun ulah. Aduh aing mah teu puguh ye rek mencit domba teh engke dagoan heula sok bawa ka dia domana atuh. Aya rek dipencit mah.